saya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu kalitan mulyana dina saat anu ayeuna pedah mulia teh ngajalankeun parentahan anu mulia. Saha nyata Gusti Allah nyata teh kalitan. Cek sebagian keterangan lamun urang yang dimuliakeun ku Gusti Allah catetan nyaeta inna akramakum indallahi atqakum. Insyaallah bakal dimuliakeun ku Gusti Allah catatan urang kudu takwa. Sadayana parantos paham ngartos ngarti asup takwa teh nyata imtisalu awamirillah wa tinabu nawahi. Ngajalankeun sadayana parintahan Gusti Allah, nebihan sadayana anu dicara ku Gusti Allah eta disebutkeun takwa. Tapi urang seun embut karena diri urang naon margina sabab urang mimitina teu aya. Terus urang diayakeun kudu aya saha Gusti Allah. Nah cenah Allah teh aya sabab aya ciptaan ieu langit sareng bumi sareng pangeusina eta ciptaan Gusti Allah. Ngas aya